Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun deui hanca dongeng Ganjaran Hutang Kanyeri bagian ke-27. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Di mana atuh Marlina ayana? Mun teh mah geus ngajuru, muga jabang bayi sing mulus rahayu berkah salamet, sing pahit daging pahang tulang, jauh balaina para rezekina. Muga kalakuan apa nu geus disorang, ulah kaalaman ku hidep mah. Utun inji. Nuhun Gusti. Mati-mati jisim abdi bada dimangsakeun pondok umur, nedapat tepang heula sareng pun anak. Rohendi ngaguk-guk cerik lir jiwa awewe, kituna teh bari nyuuh kana tangkala cawu sisi gawir nu caneom teu katingali curug-curug acan. Teu lila jeprepeh asa kapegat ku sora hayam raung kongkorongok, kitu ge sakadar hawar-hawar. Sabab rada anggang kalembur, malah tuluy disambung ngadenge sora dulag janari ngadurugdug seolah-olah ngagaingkeun ka jalma-jalma nu rek ngalakonan ibadah puasa. Atuh hate Rohendi nyeredet deui asa digerihan ku hinis kana langsaan asa tambah nepi ka teu puguh pipikiran, selang-seling asa dina pangimpian. Pukul sabaraha ieu teh? Geus disada hayam kongkorongok. Kamana atuh aing geus kieu? Rek ka imah inggis kapanggih ku ronda jeung rayat-rayat nu sakitu poharana. Nu sakitu poharana ngepung aing. Ari teu ka imah kumaha deui Sukaesi? Tada teuing cuang cieungna eueuh batur. Mangkaning indungna ku aing dipaehan. Nah, mani asa ku paroek teuing pipikiran ieu teh. Kamana aing nyalunta? Sakieu aing cacadna. Menta tulung kasaha, lumpat ke rumah sakit teu boga keur mayar, jaba pasti aing kaboke rusiahna. Geus moal henteu dokter nanyakeun sabab-sababna. Teu kitu ge sabodona dokter pasti apal kana tapak pakarang. Mending masrahkeun diri bae kitu kanu berwajib. Komo kitu deui sarua jeung nyarenkeun anak hayam kaheulang. Ari jol ari kadawek. Meureun aing datang kanu berwajib ditambah deui ku panyiksa. Untung lamun nepi ka aing tuluy paeh, narajang aing jadi tanpa daksa. Jaba aing nyandangan hukuman. Ulah-ulah tuluy dibuang ka Nusa Kambangan. Mangkaning nurutkeun ceuk beja jalma-jalma. Di ditu teh kacida pisan ripuhna. Dititah ngali arang batu. Nepi ka loba jalma anu paraeh katinggang ku urug. Duh, tada teuing nyerina asa di ruang kerepes. Lamun seug nyaho padumukanana Marlina, pasti ku aing didatangan. Ngan hanjakal teu nyaho tempat-tempatna. Balik kanu jadi kolot, pasti moal ditampa. Komo kieu bari waruga aing ruksak, geus teu siga jelema. Awak kuru jaba pakean darajet kieu. Kami toha ti Marlina. Kami toha ti Marlina mah komo boro-boro ngaku. Sigana kakara rentang-rentang geus ngaringkeb maneh. Kamana atuh aing nyalunta? Moal hade cicing bae di dieu, kuria katewak. Ceuk Rohendi ngadon gegerendengan nyarita sorangan, batina kalang kabut. Teu puguh nu dipikirna cus-cos ka ditu ka dieu, bari panon lelenyepan ngarasa tunduh. Malah rek tikusruk sagala. Astagfirullahaladzim. Rohendi ngalenyap nya panona benta deui sabab digisik ku dampa leungeun. Tina bakat ning teu kuat nahan tunduh najan hantem digisik ge tetep panona asa cepel nepi ka teu karasa. Reup bae sare nyang saya kana tangkal cau sirah ngulahe kagigir suku duanana dilonjorkeun ka hareup. Kira aya setengah jam Rohendi ngorejat asa kageingkeun dume pingpingna nunggu dawang teh karasa ngajeletot asa nyeksrek tembus kana hulu angen. Aduh. Cenah, Rohendi nyakel pingpingna bari nyengir nahan ka nyeri. Geus kitu ngaliuk ka belah wetan maksudna rek nempo nah geus beurang acana barang ret ngaliuk. Hatena ngagebeg pangacian asa kabur sabab hareupeun
ngajang gelek mitohana nutas dipaehan teh nembongan asa dikieuna make jeung suraseri sagala katembong huntuna bodas. Teu sakumaha lila mitohana nu geus paeh ngajang gelek hareupeunana teh kadenge nyarita kieu meuni atrana kara sorana ngagalindang. Rohendi ulah make rewas-rewas jalu anaking ma pangna nyamperkeun ka hidep teh lain rek ngaheureyan tapi rek aya picaritaeun kitu ge muga ngahampura bisi emak aya kasalahan. Maksud emak tayalian rek amanat ka hidep saperkara emak mihapekeun nu jadi anak nyatana pamajikan hidep nu katelah Sukaesi. Muga ulah rek dipangnyeurikeun, ulah rek dikakaya ku hidep. Burung palung bodo gelo ceuk kasarna. Waruga Sukaesi teu pati walagri oge wayahna kudu dimemenan sabab geus jadi hak kewajiban awak hidep. Kadua perkara ma amanat omat kudu inget ayeuna teh alam peuting geus pasti bakal nyorang alam beurang. Tinu poek lumpat kanu caang sabalikna tinu caang lumpat kanu poek. Perhatikeun ku awak hidep kalawan sing tumarima kana milik diri bagja awak. Tur kudu ingat nu disebut ganjaran teh aya dua rupa, ganjaran tunggara jeung ganjaran nugraha. Tong rewas-rewas jalu anaking ieu teh goreng-goreng ge mitoha hidep lain sasaha. Ongkohanan emak mah teu paeh ceuk mitohana ngababaraha teh Rohendi keur merong beungeut siga nu kasima. Dupi ieu teh leres emak pan emak teh tos pupus akibat dibinasa ku abdi. Rumaos abdi atas sasar. Emak mugi neda dihapunten samudaya kalepatan abdi. Ti luhur sausap rambut, ti handap sausap dampal. Emak hapunten kalepatan abdi. Rumaos tos ngantunkeun Sukaesi. Aduh, emak gedak sirah Rohendi ti dagor kana tangkal buah menik karasa lieur sabab rasana mah ngarangkul kana suku mitohana nu keur ngajantang hareupeun. Tapi nu dirangkul mah geus ngiles teu kanyahoan ka mana lewasna da puguh nembongan sotenan lelembutanana. Ya Allah, emak muga ulah ganggu ka abdi. Ulah kumalaya ngaraga sukma kanu di dunya. Mergi emak mah parantos sirna calik di alam kasucian. Nuhun Gusti, mugi arwah pun biang dadak ditampi iman Islamna. Nu kawi ti Gusti, mugi mulih deui ka Gusti. Rohendi ngadeg-deg sabab nu bieu teh lelembutan mitohana nembongan malah terus ngaganggu geus janggelek deui. Lelembutan mitohana sering ngahihi siga nu ngeunah. Rohendi ngareret ka kenca breh mitohana aya deui malah manehna ge ngareret meh barang tuluy seuri nyerengeh. Puringkak bulu punduk Rohendi muringkak awak ngadeg-deg siga nu muriang kesa ngadak-ngadak kaluar tina bakat ningku rewas jeung sieun. Terus-terusan digoda ku lelembutan mitohana marakayangan. Entah sieun jalu anaking ieu mah emak lain jurig lain lidewa. Bieu Allah satenan lain ngalongit tapi emak ngirimkeun heula oleh-oleh. Pan emak teh tas ti lembur ayeuna emak ka dieu deui nyata dititah ku Esi. Hidep kudu balik cenah ka imah ulah ngajentul bae di dieu. Lelembutan mitohana nyaritan deui mani tegas pisan. Heula abdi bade naros dupi ieu teh leres emak atanapi lelembutanana. Rohendi nanya kitu ge bari jeung agak eugeung halalapar teu puguh rarasaan. Cenah mitohana seuri heula bangun nu ngeunah. Tong sieun jalo anaking. Nya ieu mah aman ieu teh.
Las lalembutan mitohana sanggeus seserian ngalengit deui disambung ku suara manuk sirit uncuing ngagelik dina siraheun pisan Rohendi. Puriding bulu punduk Rohendi pupuridingan birit maneh kokoplokan geus kitu maksakeun maneh nangtung. Maksudna rek nyingkah ti eta tempat. Barang ko jengka ngalengkah hatena ngalenyap sabab dina pelebah tangkal jeruk aya nu ngabeleg-beg siga jalma keur ayun-ayunan dina dahana. Reg Rohendi eureun deui gancang mengkol kabelah katuhu tuluy mudun kalebak. Sanggeus anjog kanu datar pelebah sawah ngadenge sora nu cerik meni ngabangingik bangun nu kanyerian. Rohendi asa beuki kalang kabut sabab loba pisan nu ngarintangan ka manehna. Leungit sora nu cerik disambung ku sora manuk legug disada dina tangkal kopi. Kadengen amani geuman asa nambahan kakeung. Astagfirullahaladzim. Rohendi istighfar bari ngusap peungeut. Cik atuh ulah ngagoda bae mak. Pan abdi teh tos rumaos dosa nampi kana kalepatan lahir batin. Kalayan abdi teh tos seren sumeren ka Gusti nu Maha Suci. Mugi emak ditampi iman Islamna. Nah betras-terasan ngagoda. Rohendi gagarendangan nyarita sorangan malah hatena boga rasa nafsu. Sanggeus eueuh dedengean leos Rohendi indit deui lempangna salungkar-salingkar maksudna rek balik ka imah. Nu teu lila geus tepi ka buruanana reg eureun heula pelebah teras katingali aya nu ngajuringkang siga jalma nu rek nyamperkeun. Rikat manehna nyalingkar ka pipir ngadon ngadepong bari mencerong ka eta jalma nu ngajuringkang tapi teu kanyahoan karelesna. Jelema kitu nu bieu teh atawa lelembutanana deui mitoha. Kurang ajar pisan si setan teh meni terus-terusan ngagoda ka aing. Rohendi timbul jadi nafsu geus kitu pok deui nyarita. Awas ya lamun nembongan deui ka aing moal antap fara dicekek sia. Pira aku aing kudu eleh ku jurig onaman. Kletrek sora kunci panto dibuka. Katayap Rohendi lempang meni ngatayap bari awak rada dongko geus kitu sirahna nonghol tina tembok teras. Nyidik-nyidik nu muka kunci panto. Barang gok teh katingali aya awewe ngajanteng dina lawang panto tayalian nu katempona ku Rohendi mah sukay sih. Atuh plong hatena ngadak-ngadak jadi bunga malah mesem sagala. Sih cek Rohendi sorana rada ngaharewos tapi nu digerwanana teu daek nembalan anggur asup deui ka imah malah pantona teu ditutupkeun ngadon sina bolongor. Benar sukay sih keheuleun ka aing tapi hayang nyaho rek disampeurkeun we. Pira aku sugan ka aing ngarekeun hantu pan aing teh ingat boga duit 50 perak. Si adi bebenjokeun ku duit sakieu moal burung atoheun. Keresek Rohendi ngodok pesak karasa aya nu ngeresek tetela ceuk pikirna duit teh aya. Kalacat Rohendi unggah ngalengkahan tembok-tembok teras rek asup teh make ngarogo heula tuluy nonghol nempok ka jero sidik sukay sih keur diuk ngarendeng jeung indungna dina luhur kasur. Sugan nya mah teh teu maot geuning itu keur ngobrol sigana jeung Esi. Cek Rohendi nyarita dina hatena boga rasa atoh campur jeung kaget. Menang sawatara jongjongan Rohendi teu daek unggah ka imah sabab masih keneh cangcaya nah nya laina mitohana. Nepi ka panon Rohendi teu sirikna dibelel-belel bakat ning hayang sidik. Tapi cek rasa yakin sukay sih kor ngobrol jeung indungna malah kadenge nyaritakeun duit-duit kitu lada ngajual kebon di lemburna pikeun tatama jeung keur modal. Ngedenge omongan mitohana kitu sarengeh Rohendi seuri hatena bungah nu taya papadana nu ceuk pikirna yakin mitohana teh hirup. Geus kitu mah teu loba nu dipikir deui kalacat unggah ka imah sarta pantona ditutupkeun. Tidinya gek diuk sabab rek ka kamar teh boga rasa era ku mitohana nu teu lila mitohana siga kaluar ti kamar. Geus kitu mah teu loba nu dipikir deui kalacat unggah ka imah sarta pantona ditutupkeun. Tidinya gek diuk sabab rek ka kamar teh boga rasa era ku mitoha nu teu lila mitohana siga kaluar ti kamar. Mak cenah Rohendi ngagero tapi mitohana jongjon bae teu nembalan anggur miceun beungeut siga nu ambak. Benar ambak ka aing. Keun bae da geus kitu adatna indung sukay sih mah jeung na deui
ka ieu mah sotenan lain rek nyamperkeun mitoha tapi rek anu jadi pamajikan. Gerendengna hate Rohendi bari ngorejat nangtung tuluy ngalengkah asup ka kamar, tapi aneh can oge aya 5 menit sabot ngareret ka mitohana nu ngojengkang kaluar ti kamar Sukaesi siga ngaringkuk disimbut ku spray mending ngabulan maneh siga nu genah. Sabab geus tetela ieu nu ngagojod disimbut teh ceuk pikirna Rohendi pamajikanana geek bae diuk gigireunana malah leungeunna ragama ngarampa palebah tak-tak nu keur morongkol ngabulan maneh ku spray. Geus kitu ragama ngrek mukakeun simbutna hayang nempok beungeut Sukaesi kitu ge mukana teh mani lalawunana keur sieun nu sare nyaring. Barang brahay dibuka batin Rohendi ngagebeg pamiarsa malah mun teu sieun ku tatangga mah boga maksud rek ngagorowok sabab nu keur sare teh lain Sukaesi tapi buktina mah mayit indungna geus ngajolopong katingali panuna meletet siga nu beuntak kitu deui huntuna nu handap keur mah tonggar ti tadina katambah mani orongo. Astagfirullahaladzim. Rohendi ngabiri-gidig bari undur-unduran keluar ti kamar kedak sukuna ngadupak meja nepi kati gulingna barang lek kaluar pisan ti imah dina pelebah lawang pantok karasa kana pundukna aya nu ngarampa meni camewek asa es. Rohendi malik bari pereupna diembati dituna marek ngabanting nu ngarampa punduk tapi hanjakal teu keuna anggur nonjok panto tarik nakar. Aduh. Rohendi leungeunna merengkel karasa nyeri urut nonjok panto geus kitu mali ka tukang tapi eueuhna naon malah hatena asa beuki tambah gempeur sabab ningali panto ngaraket nutup ku sorangan. Kojengkang Rohendi lempang maksudna rek jalan ka dapur datang ka lawang kitu deui hareupeunana aya nu ngabeleg-beg bodas palebah sirahna siga kukuncungan. Rohendi balik deui ka jero katingali jandela beulah ti wetan bolongor tidinya mah geus teu mikirkeun itu ieu naon rupa najan ping-ping nyeri tapak dikadek ge maksakeun maneh luncat tina jandela kaluar maneh teu sirikna rek ditotog geus kitu balanyang lompat sukuna nu cacat teh satengah digugusur tina bakat ningkusieun aya nu nganyahwankeun katambah-tambah katingali ti belah wetan geus rai-rayan berang horeng geus nincak wanci subuh. Sanajan aya kanyeri pikeun nu keur loba sieun mah teu aya kecap nyeri terus kukurubutan bari suku ingkud-ingkudan sabab sieun kaburu beurang ceuk pikirna pasti kana beunangna lamun teu buru-buru nyingkah ti eta tempat. Horeng nu ingkud-ingkudan teh Rohendi lempangna geus asa teu puguh beuki lila suku karasana asa beuki nambahan nyeksrek katambah pakaian rangsak buuk kusut teu puguh urus netelakeun hatena keur juwet tina kaayaan hirupna dina waktu ayeuna. Sanggeus jauh ti patempatanana kalawan suku geus teu kuat dilengkahkeun kapaksa Rohendi eureun ngadon diuk nyang saya handapeun tangkal mahoni di barungku rumenghap narik napas. Nuhun Gusti mugi maparin kakiatan sinareng nyuhunkeun caang emutan abdi kamana nu baris dituju ku aing balik ka imah da puguh eueuh sasaha kanu jadi kolot sok sieun teu ditampa kababaturan mah komo sarua jeung nyerenkeun diri sedengkeun si Joni nurut cek beja geus ditahan ku polisi. Nah kudu kamana atuh nah ka kolot bae kitu hayang nyaho rek lahan balik kanu jadi kolot piraku sugan nepi ka tega teu ngaku ka aing pan sakitu mamih nyaheunana kari kumaha engke bae piraku sageuy kolot rek ikhlas aya paribasa sagalak-galakna ge mau tarangahakan anakna. Cek gerendang hate Rohendi nekad rek balik kanu jadi indung bapana geus kitu jung nangtung lalawuna nakara bari leungeun nyakelan kana tangkal mohoni tidinya kakara ngaleos bari ingkud-ingkudan bakat ning ku jauh sakapeung-kapeungeun reg eureun sisi jalan kesang luut leet kawantu nyedak ka beurang tina bakat ning ku ngeureuyeuh akhirna teu burung tepi reg eureun sisi jalan hareupeun imahna kituna teh siga nu asa-asa rek asup ka pakarangan imahna. Aya kitu papa jeung mamih di imah nah geuning mani jerempling kitu boa-boa keur nyaraba hayang nyaho we sugan keur ditarukang
kaletrek Rohendi muka panto pagar teralis serta bus kapakarangan. Pantona ditutupkeun deui bari terus kebat lempang geus nepi kana teras reg eureun deui. Ngadon tengah-tengah heula nempot tina kaca ka jero imah tapi sidik eueuh sasaha. Be nyaan eueuh sigana mah Rohendi nengo deui tina kaca keur kitu ujug jerit sola awewe ngajerit tarik pisan horeng bujangna nu kabeneran waktu Rohendi noong kadua kalina bujangna nempon atuh indung bapana Rohendi pating beretek kaluar ti kamar sarta pok naros ka bujangna. Aya naon bibi? Ibuna Rohendi naros bari ngalalepar serta ngaraos rewas. Itu agan aya bangsat tengah-tengah tina kaca melih ngeletrek panto lejeng ngoreleng siga kapengker mangkaning anggoana nage rarajet sarang rambutna cara rewig bujangna nu katelah bititi meuni hari wes-wes curug tutunjuk keluar bari panon ngareret kalawang dapur. Nyaan bangsat bibi, ibuna Rohendi ngaraos gempor. Laras agan piraku bibi sasanggem teu puguh. Enggal agan tinggal kapengker bilih barang candak mangkaning anggoan raweuy dina pamoean bititi nyaritana bari garo singsat. Enggal atuh papahna sanes olohok kitu enggal candak bedog garwana juragan Sukmaja tambih gempor. Waktos harita juragan Sukmaja asa gemper tepuguh badai nyandak teteken kanggo ngababuk bangsat anggur ceg kana padudan sirilik kaditu sirilik kadieu ngadon pabelit tiluan di tengah bumi. Ih papahna bet kawas nu lieur itu enggal bangsat kapengker serang aduh tobat nu agung ngadon nyepeng padudan itu candak paneungeul papahna. Garwana pahibut tepuguh kitu deui bujangna belenyang ka kamar ceug kana beuleum sampe diasongkeun ka juragan Sukmaja. Ku ieu agan takolna sing tarik bititi ngasong-ngasong bubuy sampe. His si kasebelan aya ku sarua keuna nahaon ngasong-ngasong bubuy sampe atah adol. Lobok ku sia eta mah Nurmi. Garwana juragan Sukmaja nyeuselan bujangna bari sinjang rada disingsatkeun. Cik mangke atuh meuni gemper tepuguh mana ayeuna bititi bangsatna kapengkar agan kapengkar enggal bilih ka bujeng ngejat deui walon bititi salalak sirilik di tengah imah. Tos kitu mah teu seueur saur deui belenyang juragan Sukmaja kapengker barang srog kapawon teu aya sasaha lajang kapipirnya kitu keneh belenyang ka kamar mandi teu aya antuk nagek bae calik dina jojodog ngarenghap bakating ku capek sareng emutan asa reuwas teu puguh. Kengeng papahna garwana nu rojol nyamperkeun dituturkeun ku bititi. Ngagujrulkeun pisan ta si Nurmi teh ngadorakakeun ka batur geuning eueuh sasaha bibi sugan gundam jelema teh hayo ngadon ngaributkeun sakieu urang keur teu ngareunah awak teh. Juragan Sukmaja bendu bari pamenteuna pinuh ku cikaringat. Dasar si Titi mah jelema tolol jelema burung teu puguh ngadon ngagemperkeun batur si tongar sia nini-nini kenyod. Eta meureun si Nurmi mah keur ngalamun kabogohna tukang nganteran cai ledang tea papahna kabungbulengan ku ngaran si Sabri si Nurus Tunjung keur peot teh tolol. Garwana juragan Sukmaja beak bersih nyeuselan bujangna. Ampun eta juragan leres agan bibi mah sanes akon-akon sidik pisan katinggal ku bibi ngorelengna teh kapengker piraku bibi bade heureuy agan. Nya aya-aya teh mana manusana juragan Sukmaja nyentak bujangna nepi ka bititi ngarenjag. Nah kamana atuhnya bangsat teh aya ku pinter-pinter teuing make bisa ngaleungit. Bititi luak liuk hatena ngarasa kaget sabab sidik Rohendi teh ngoreleng ka tukang tapi buktina jadi eueuh. Lain bangsat panginten papahna tinggalian si bibi mah eta panginten tukang cai teh. Garwana juragan Sukmaja ngabalieur bari lebat ka bumi. Kitu deui carogena kalebat angkatna rupi nulung se margi ku reuwas tea.
sugan bangsat boga ajian halimunan menesak kereles pisan eueuh. Nakamana losna da puguh di tukang di pager, kaharep di pager piraku ngapung onaman siga Gatot Gaca kitu. Dalamun kapanggih ku aing moal antap warah dibentur we huluna ku halu. Modar-modar sakalian gemes aing mah ka bangsat teh. Ras inget bareto moe lauk asin sepat saayakan nepi ka ledis jeung ayakan-ayakanana. Nu dicarekanana mah aing ku juragan nepi ka ceuli dipuril-puril. Kawas nyieun gulali bititi ku kulutus sorangan bari nyaitan popoean nu geus garing. Padahal nu keur diomongkeun mah nyempod we nuruban maneh ku jubung wadah segon nu nangkub gigireun kandang hayam. Daya lian rohendi keur nyumput ngurungan maneh ku jubung sabab ceuk pikirna sok sieun dibinasa ku Ramana. Hi, aing mah isuk keneh geus murupuy kakarage sok ngahearkeun segon. Ceuk dititi sok nyimpen heula seusehan dina dipan geus kitu ngaleos deui. Maksudna rek nyokot jubung pikeun ngawadahan segon sok inggis kaburu hujan gede manten. Aw! Cenah dititi ngoceak tarik pisan sabab barang mukakeun jubung nyampak. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.